Ini herang gitu ce. Memang kilatnya glowing gitu Glowing. Cek bahasa zaman ayeuna mah. Iya mah jadi katimus glowing guys. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Dapur Cek Iko. Cek Iko ayeuna bade masak. Ngadamel naon ce? Bade ngadamel katimus euceul mah. Oh, sok atuh kela. Guys, Cek Iko teh bade ngadamel katimus cenah. Aya nu teu apa? Katimus naon? Naon ce katimus teh? Katimus teh nyaeta engke we tempokeun jadina kumaha bisian teu apaleun kitu naon. Ari orang Sunda mah geus pasti arapal katimus mah. Makanan Sunda nya ce. Nya. Pokona anu legit teh kitu geuning naon geunya legit kitu tah. Bahan-bahanna tuh naon heula sok. Ieu bahan utama namanya guys. Aya sampe, Singkong. sampe teh. Terus ieu gula merah. Kelapa parut, terus garam. Tos eta hungkul naon? Eta hungkul. Babari lah simpel pokona. Itu daun dibungkus ku daun gitu. Ya heeh, engke dibungkus ku daun. Pokona mah tinggalikeun we lah. Ya. Sip. Guys, tong hilapnya subscribe channel Cek Iko teh karunya Cek Iko meuni sok atuh saridona we subscribe. Seikhlasna we Ikhlasna. ulah bongkor teuing ceu karunya. Ulah teuing nu komen atuh komen naon we sok ngecaprak teh naon ya guys. Ya, mudah-mudahannya bermanfaatnya guysnya. Sing karunya ka Cek Iko guys. Oh, kita meuni kitu teuing. Eta mah anu ikhlas we pokona mah. Pokona saridona nya guys nya. Cek kumaha heula eta? Nah, tahap kahiji nya guys. Ayeuna urang ieu marud heula. Marud cenah guys. Yang marud. Dina geserkeun belah dieu. Arek nong ku nong marud. Moal ku eceu we ah. Si nong sok pelit. Giliran nu haresena we embung. Giliran ngasaan pangheulana Ya, kitu teh atuh. Tak ieu guys marud teh bismillahirrahmanirrahim. Guys. Tenagana gede guys Cek Iko mah berotot. Teu sia-sia buka awak gede teh nya. Gunakeun yang marud. Padahal mah teh cangkeul teh sebenarnya. Guys diparut sok Si arek nu mantuan ece ka dieu. pangmarudkeun. Pangmarudkeun. Tadi nama arek ka tukang panggilingan kalapa teh ce Nah, pangmarudkeun. lain Nya tapi sakalinya. nang eueuh eueuh gawe. Oh nya ece ieu mun pepetana kumaha kieu teh cenanya. Asa rugi we kitu geus jadi ka parut sampun. Mun rugi wae nih ampun ka ucu teh yang ngagawekeun wae. Sok ce tahap-tahapna kumaha katimus teh. Ya ayeuna tahap berikutna naon. Jadi kieu guys. Kan singkong anu geus diparut teh nya sampe kitu. Uyahan campurkeun yang uyah. Jeung garam guys. Kira-kira sakumaha Ya, uyahna? sasendok teh we lah, tong loba-loba bisi asin. Nah. Galokkeun. Aduk rata, guys. Meh teu asin sawareh. Merata bumbuna. Jadi gunana di uyahan teh, guys, ame aya sarian gitu. Tong hambar teh nya ce. Nya atuh. Da uyah mah perlu nong. Di lemage geuning lamun nu eta teh paribasa teu uyahan sih. Nu bisa beuleun naon kitu teh naon. Nu teu hidang gitu. Heeh, sok teu uyahan cenah eta teh. Uyahan maneh mah cenah kitu. Paribasa geuning gitu. Urang asaan heula. Karasa teu uyahna. Karasa Di peso jang naon ya peso di dieu. eta mah pajangan naon. Ulah teh nu dipajang. Pajangan kos kieu patut. Mending teu peso seukeut Oh, guys. mending nu peso bermerek teh geuning anu warna pink geuning sok aya di mana Ini geuleuh nya. para Nah, ieu layar kalapana guys. Kira-kira Saya- saeta lah. paling setengah hulunya. Ceu. Ya lamun sampai 1 kilo teh nya mun hayang gurih pisan nya sahulu satengah ge teh naon. Kalapana teh anu sedang geuning tong kolot teuing kitu tah. Nah, soalna ieu mah kan lain jang di arah santenna guys. Meh gurih guys. Gurih-gurih nyoy. Emang nyoy engkena teh, no? Genya gitu geuning gitu. Ya, zaman ayeuna mah panu garenyal teh payu. Gulana guys anu menang
ngeretan gitu yang udah di sik-sik guys. Sugan teh gula anak teh yang diasupkeun di jero teh kitu ce. Ya gitu bisa. An ece mah maksudna teh yang digalokeun kieu non. Ame amisna merata gitu. Nih geus entong ieu. Menek di etakeun di jero bisa gitu oke, tergantung ieu na we, Tergantung selera. tergantung selera. Tapi mendingan kieu nya ce jadi beureum warna teh teh kita. Kita jadi aya warnaan lah. Meureun. Aya warna bisa pakai pewarna. Nyontong atuh lain ka timus. Tapi nya kan kugu lagi kayak gitu jadi beureum gitu. Eta mah itu gulana jigan sauti. Tadi kan dinong. Ieu teh gula teh tadi teh saparapat. Nah, dan da kudu karasa amisna no. Jadi legit gitu tah. Gitu euceul dangke oge gulana kan ieu teh tepati halusnya. Tapi kayaknya guys, gulana liur sorangan pan dikukus. Kurang mah meuli deui we ce ka warung. Deket ieu nya. Jadi emang teh hese dah ka warung mah. Berarti gulana teh gula merah teh saparapat guys. Saparapat, namun tina sampeuna sakilo teh. Kalapa sahulu gitu. Nih guys, udah jadi guys adukannya. Adukan wae. Ini guys, adonan lah nyanongnya. Adonan Tong aduk. Emang ucu kuli bangunan. Biasa kuli bangunan lah. Ucu teh jadi rasa ngaduk semen jeung pasir. Ingat adukan aja adukan. Ya mah iya nya guys, nanti tadi teh ya singkong, dan kelapa parut, terus garam, Gula sama gula merah guys. Nah hasilnya kayak gini guys, tinggal dibungkus. udah meratanya ce. Dah merata, dah ku eueuh anu teu rata teh dah dikuak-kuak teh ditinesan ku eueuh teh. Memangnya kutu ditines. Eueuh tadi etana nyiksikana guys, kurang halus badak gitu. geuring. Da arek dilelehkeun asa kumaha gitu geus we kieu. Itu geura bungkusan. Heeh, ayo. Iya awaskeun geus kararosong kieu. Ngewan. Ayo we jadi pajangan. Luhung mun alus parabot teh nya guys. Guys, tahap berikutnya Kita bungkus. Nanti pakai sendok guys, harese pakai itu mah sarung tangan. Jangan lupa guys, daunnya teh dilap dulu. Pertama dijemur, Dipoe dulu guys supaya leuleus gitu Supaya, supaya daunnya lempeuh jadi nurut gitu di tukal-tikal teh. Udah gitu teh. regas. Apa itu regas guys? Gampang itu gitu tam. Gampang sobek Gampang gitu sobek. tah. Tah kieu we saukuran kieu guys. Dibungkusnya tah. Biasa digulung-gulung kieu we lah. Nah, dilipat ujungnya guys. Seperti ini guys jadinya. Seperti itu. Tak kira mejeuna ukuranna. Ye, gini teh. Sim bener atuh ce. Kaheula eueuh ngadeg-deg teh eueuh teh. Geuleuh segala ngadeg-deg. Ieu na hese atuh da kunaon melengkung. Anggeus kieu engke nurut guys. Ya we ganti atuh nu biru ieu baki nu biru. Ganti moal. Yang geus ieu ge teh naon. Atuh kali-kali tong biru wae beureum. Cenah cuma parabotan teh eta wae bosen ningalina. Kali ieu teh nu 5.000-an teh guys. Bisi aya nu nonton video nate setiap eueuh nyieun video teh kitu ditonton. Baki biru. Eta we ge dulu ceu ikoh mah cenah ge nu lain. Bukan naga eta nya ce. Nya. Sok atuh di ieu di naon teh lah. Di subscribe nya Ya, guys. Subscribe subscribe gitu ta. Sok we saridona eueuh mah. Iku eueuh didoakeun deui sing menang pahala di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditampi amal ibadah. Amin. Sing seueur rezekina. Nya Subscriber Iko sing sarukses sing sarehat kitu nya. Amin. Hanya orang sih didoakeun we nya nongnya urangnya. Mudah-mudahan we sing sarukses lah. Karena ge usaha atau kumaha penting halalnya guys. Nya. Tah nong, geus beres. Tak kieu guys jadina nang mungkusna teh nya. Tinggal dikukus guys. Jadi sanyiru nya ce. Bisa nyiru naon ieu kosong.
Api tuh itu ditembongkeun tanu kosong nama belah dia dia. nya otak itu jadi sanyiru asuh masuk ngawadul tong kitu nu kurma eueuh nu ngasubscribe ka petang ngawadul. Api-apina loba gitu tuh. Biasanya api-apina bae nya guys. Itu Cek, ayo. Atuh gerajat raikeun. Iya guys, tah kurang nyalain dulu kompornya nya guys. Urung teh no? Urung. Tadi sun Saya seperti biasa euceum mah nya teh kudu nungguan mendidih gitu. Iya we urang langsung tundaan. Tapi biasa ngitung masaknya mah ya guys. Geus ngagolak. Sampai udah mendidih baru dihitung berapa menit gitu. Dia seberapa menit, Cek? Nya 30 menit we guys. Setengah jamnya, guys. Jam. Nong eta pantos dikunci can. Kunaon gitu? Saya tetangga euceut. Nyakeun wae. Mau erah cenah. Bere. Lain Tetangga masak. kudu bageun. Nya engke geus asak mah dibere maksudna arurang kikieuan teh. Tetangga teh tong nyaheun sok moyokan. Oh, syuting Era. kieu teh gitu. Jadi segala rupana naonan sih digeuleuh cenah. Kitu. Kan bae, Cek, tapi sirik. Nah, euceut teh era jadinya. Nya sugan ke ece teh sukses. Ya amin. Sukses mah tetangga ge sok nyalampeureun ke teh ngalaku dulur. Urang teh cenah tetangga Cek Iko sia nya mah teu cenah nu Oh. YouTuber teh ya cenah ke mah bakal kitu nya. Oh, sok we. Ayeuna mah moyokan nya nong. Ya moyokan mah teleg gue bae Heeh lah, bae eta teh naon sih nu kitu teh ngaranna teh? motivasi. Motivasi Bener teh motivasi. Lain Lain dah. naon atuh? Ah teuing kitu Ieu pokona. we penyemangat, Heeh. motivasi mah. Heeh lah gitu we. Nya. Heeh. Yang penting mah ieu we euceut entong koret gitu ka tetangga. Kudu bager pokona mah kasa Kudu sahage. piresepeun batur naon. Heeh tong pikas sebeleun nginjuman we duit tah. Ye, saha nu kitu cenah tara. Taralat. Tah, pas beres guys. Kita tunggu mendidih 30 menit. Heeh. Jangan dulu dihitung can mendidih no. Oh. Tangke ngitung nate pas geus mendidih. Ieu mah euceum mah biasa yang buru-buru beres nundaan. Heeh. Bari ngumbahan parabot nu lain gitu. Oke Masak guys. Udah mateng tuh guys. Udah 30 menit. Sok atuh buka mun ditutupan deui. Oke lah tuh nah, kurang pindahkeun heula nya. Ka mana? Ka dieu ieu euceum mah ada ieu. Nah, sok. Oh, cacapit euy mah. Kuleungan we. Oh, udah debus meureun euceum teh. Oke, ieu we susu ke lanong, sabar. Nyoba dibukanya, guys. Hiji. Arek dibuka nong, Ngebuka atuh. penasaran ya nong. Hiji wae. Hiji heula apa contoh? Masuk yang kabeh wae nu naon teh. Tuh, guys. Tuh guys, Tuh. kos kitu atimus teh. Tuh, enak ieu teh, guys. Atuh Tuh, tadi deketkeun. tuh. Kenyal, guys, jadinya ya. Coba make sendok, Cek. Dapat sendok baru. Oke lah. Nong hayang. Sayang. Mending ngelun kene ge sih nu sabar. Ini maksudnya kan dek nembongkeun. Oh, nya. Tuh, guys. Bentuknya, guys, tuh kan. Sok atuh beulahkeun. Nih jadi beureum kan. Heuna gula beureum. Tinggal Genyal kematangannya tuh. Nah, kematanganna Tuh. cenah. Lamun di dieu aya bodas-bodasan keneh, guys, berarti belum matang, guys. Imang Kalau seratanya, Cek. kalau sudah seperti ini, ya guysnya seperti dodol tuhnya, mantep guys. Kalau udah dingin mah guys, ini tuh lebih kenyal. Ece mah ngasih saran ya, jangan dimakan pas panas-panas begini, guys. Ike teh mopo, guys. Kayak molotov. Letahna, guys. Ini kan udah kenyal gitu, nempel di gigi, nanti teh mana panas gitu, guys. Nanti hohaheho. Nanti tunggu dingin lah ya, sekitar Hanet lah, Cek. Hanet terserah mau hangat, dingin lebih enak, guys. Sekitar itulah 2 jam gitunya, pokoknya terserah. 2 jam. Hanya pokoknya mah terserah we, nunggu dingin mah rek sabaraha jam oke deh. Ieu mah awet, guys. Kan udah dikukus gitu. Makanan dikukus itu sukanya lebih awet gitu. Kalau mau buat besok lagi tak udah dingin teh bisa ditaruh di kulkasnya, guys.
Nanti mau makan lagi, mau dikukus lagi terserah, mau ditaruh di atas magicom juga terserah. Nong, Wih, cerek ngasaan ah, sok atuh. mesti is nong. Mau anu itu tuh ngus nang muka. Cuma yang mau iyo. Itu Itu mah mah. kayak anyar wae. Ya ho, itu mah anyar embung urut mah cuma. Itu mah bisa nindis di lamot kok nong, bung geuleuh. Naon ngalamotan wungkul nya digegel Tah, nong. Tuh. Wih, ini herang gitu ce. Ini mengkilatnya glowing gitu kan. Glowing. Cek bahasa zaman ayeuna mah. Iya mah jadi katimus glowing guys. Iya nya. Ku ece bisa percaya mah diasaan heula ku ece sama mereka batur ge ece mah. Genyal gitu nya. Nah teu nah kitu ece mah mere contoh ieu mah nya. Gerah wapkeun ngomong wae. Bismillahirrahmanirrahim. Bener loh. Udah ce. Kenyal. Nya. Amis sutunya. Kenyal. Kenyal gitu Genyal maksudnya teh. gitu we lah. Pokoknya mah kumahannya nong nya. Saya ngejelaseunna ece Dibanding kungeuna teh. lain bobodohan nong ieu ece mah. Ece mah wani mereka tetangga lamun berhasil mah nong. Soalnya tetangga ge mau wani moyokan. Berhasil nya ce. Berhasil. Ayo mantap heula tuh. Padahal Geus tuh mending ngahuap wae. semoga bermanfaat ya guys nak. Amin. Ayo mantap pula. Mantap. Mantap.